ini datang teh ka kebon maksudna marek nu boboko ka saung di saung aya maung nu kamari teh no da sul boboko peuleunyeung teh sini teh sirina totok-totok gimana jalan teh sarua jeung si Aki kamari da kadinya nu leuwih deukeut sedangkan pada pagar blos sini kana pagar nyelap ka itu hese ka dieu hese model si Aki kamari os sateling dari tanah ieu mau bari nguliat teh cenah rek sarapan teh kala mangu teh cenah kitu inget teh legedai ngadeukeutan nu kamari teh merosotkeun samping sini nih teh cenah nya ai geus ngabuliklak cenah eta mau olok bengong mata simeuteun kageteun naha saha ieu nu maok mangu naha kari cupatna anu metik mangu supatna cerdik lain ditawaya kuku cerweki jadi ini tuh cenah nyawe getah lagi ngucur nya aya nu mau Cendingan ini mau bertejasa ke jerkai. Menyediakan cerita kaitan. Cendingan mau bertejasakan ya sakitnya bau dah. Kamu tong dileuwih hasya. Kaing ditewak nama. Jerek ditewak tuh. Ceng, dulu kene ka operator aing ditewak mah. Kakang Iik nah, atuh ancam jenis tewak. Aduh. Dianggap ditewak. Nah, tapi dianggap ditewak. Duduk kene ka Magali. Ya kemana karep sana? Aduh, ampun. Lain abang dongeng. Lain budak cenanya. Budak keur aruli nih genep urang. Teu budak zaman baheula zaman penjajah. Zaman warit lalaki wungkul barudak umur 7 tahunan. Nya. Barudak teh aruli naon? Lain katabrak belum dengekeun heula teh. Atuh tamat baru katabrak mah. Dapat yang kene itu waktu teh. Mana mulai dipotong itu Pak Budi. Can buger budak-budak. Ayo budak nu tujuan teh Pak Agul dahar gitu. Da ai geus dahar teh banyak. Cara kumaha sok diameukeun kana irung babaturan. Cenah aing dahar jeung naon amuan geus ya. Amuan jeung ku saurang teh. Aduh, cenah euy. Mana yang dahar jeung pinang tongkol, abong bapana operator gitu. Iya, ngeureun di kota itu barang beuli we nya. Sok cenah nu aing oge amuan, jeung barudak saurang gitu. Sok, aduh anjir, Richard Dencis mana mah cenah euy. Abong bapana tukang beca. Dia ka kota. Tuh sok cenah urang di amuan sia. Amuan bisa urang teh. Waduh, nok asin jeung mana mah euy dahar teh mun mewah. Heeh, abong kana bapa tukang amplop. Heuh jauh ye. Jauh. Amplop aja. Ayo nu saurang deui leungeunna teh dikatukangkeun bari undur-unduran cenah. Ngaku naon? Da sieun di ameun. Dahar naon? Siapa manehna mah daharna jeung kurupuk. Tidak ku ka ameu cenah aing mah. Bade jeung cenah lumpat. Jadi ka indungna, "Ma. Naon jeung sia teh? Batur mah cenah silih amuan leungeun. Dahar teh nu bau sardencis, nu bau pinang tongkol, nu nok asin. Ujang mah cenah daharna jeung kurupuk moal ka ameueun. Ujang teh mah nyeri teh. Hayang jika batur cenah ka ameu leungeun jeung deungeunna dahar teh karunya eta. Karunya. Lain dibawa cenah ku indungna teh ka kamar. Wow, cenah diwawalkeun. Teuing kana naon diwawalkeun mah? Ji kitu sia kacuk cenah ameukeun ka baturan sia. Oh, cenah jauh didik budak teh. Sok cenah leungeun aing amuan cenah ayeuna mah. Ya amuan di baturan teh. Aduh, euy mana wajeng jamar roti. Meureun eta teh budak teh curugna teh diwawalkeun kana kelek meureun. Mungkin. Teu apa meureun. Kumaha sia we teh mah. Kami
minat teuing. Tong di jero kaset hayang nyawa mungkin di luar dina beus. Lah kamu jadi minat teuing kitu ka inje. Mila ka keun aing naon. Nah sia teh itu lamun aing geus payu. Alah ampun. Garila ini cara orang kita nyuki banget. Camo, orang kita lucu, lucu bener. Ampun. Genah geri.